Wilujeng shopping di channel Sim Kuring dagang karung lamun goreng-goreng Solo. Jadi di video ayeuna urang bakalan ngevlog ka henteu lain pernikahan si Rahmat ya. Apal meureun marane ka si Rahmat? Apa? Basa ti heula urang nu urang nganter si eta ka Rahong, ka Palalangon. Masih langgang jeung Neng Eli. Ku aing ngawancara ka dieu aing keur ngawawancara. Persiapan dah tuh, persiapan. Pun Raka Rahmat. Persiapan tuh. Mat, mau duitnya sabaraha juta Mat? Mau duit sabaraha juta? 10.000. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, tah, ya duitnya guys. Guys, 3 kilo tah. Ya pun Raka Rahmat ya. Oh. Tuh, iya sabaraha? Wah, mau disebutkan lah pokoknya mah nominal nama. Alus si Rahmat mah jeung Neng Eli alhamdulillah nepi ka eta bener cinta. Cinta dua otak satu pemikiran, opat kaki satu tujuan nepi ka diuk babarengan dina janji suci pernikahan. Woi! Mat. Jadi kumaha perasaan maneh erek kawin deg-degan teu? Urang kaduhung we teu tiba heula kawin teh ning kawin teh ngeunah. Acan. Jadi kumaha perasaan maneh? Yang marane anu can kawin. Tipsna kawin seteh halalkeun. Aslina aya. Lain gerah halalkeun gitu. Gerah halalkeun da. Naon maneh ngajagaan jodoh batur? Apa? Turutannya urang ya. Alhamdulillah. Depi ka pelamin asli aing mah teu acting tuh. Aya tuh. Nya. Emput, eta bolu saha? Bolu saha emput? Doyan. Oh. Bolu saha? Si Om. Melong ka kamera tuh. Bolu si Om. Awede Om. Ucapkan non selamat menikah Om gitu. Iya. Jadi ya gitu we nya, oke dilanjut deh video. Tiap kubulna lancarnya cing lancar. Amin. Lain gua ieu mah wakilan. Maaf. Padahal mah supir. Oh, supir. Bae atuh abi can pengalaman padahal mah aduh. Sama teh ya, bisa mau.
atiku rasane nyawang kowe. Mat kunaon, Mat? Astagfirullah, lain mam obat koneng atuh jang. Nu pokok kalang Uish. minum bodrek. Itu sama itu sa. Tanya Babaturan. baturan naon? Baheula. Neng mana Mainan mama? teu aya di na. Calik bebangrun. Ya, ya. Baji. Hei, kawin kau. Kawin. Kau kawin kau. Kawin. Kawin kau kawin. Kawin, tinggali. Kawin, singkatan kawin teh. Wih, asup YouTube. Sip. Kawin. Karena kamu adalah Milikku selamanya. Why? jadi lain kawin itu. Naon? Burayon. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Bapak nikahkeun hidup Putri tegas Bapak dengan putari ridho nikahna nganggo mas kawin alat sholat dibayar kontan. Tarima pitikah Aneng Eli Sutari Putri tegas Bapak Uyat kalayan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan.
saya Alam. aku yang paling cantik sedunia ini mas kawin yang tadi disebutkan di akad pernikahan mohon diterima dan digunakan bagaimana kemaslahatan dunia dan akhirat. Ucapan yang orang naon aya. Semoga Rahmat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, amin. Semoga cepat-cepat mendapatkan momongan. Amin. Kawin gak acan? Kawin gak acan sih itu. Apa naik ke penting? Mana cing gara-gara kawin heuh? Doakeun atuh. Cing benar ya. Selamat. Woi. Woi. Nuhun Jang Rahmat. Jang Rahmat. Terus. Nuhun Jang Rahmat. Terus Cing enggak gaduh putra. Sing enggal gaduh putra. Apa kawinnya gak acan? Keun bae. Keun bae. Jang Rahmat. Aduh. Abah ngadoakeun. Uang gak ada mana? ngadoana kumaha? Aduh, kudu nempo wae. Ngadoana kumaha? Nuhun Jang Rahmat. Selamat Dok selamat. pernikahan. Woi, amin. Sing ingsun kaula. Ingsun kaula. Sok atuh cangco. Ya, atuh. Siap, atur nuhun. Asal Si Bobo cari pidato. selamat. Tidak tahu apa tulisan. Baik dia tunggu.